Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saparantosna ngabahas perkawis rukun sholat anu berhubungan sareng rukun qalbi anu jadi bagian kahiji tina rukun sholat. Kamari parantos dibahas rukun qalbi nyaeta dinalika takbiratul ihram kedah ngalebetkeun qasdu ta'arud sareng ta'yin. Salajengna aya nu sebatkeun rukun qauli. Rukun qauli teh kedah diucapkeun, kedah dibacakeun. Minimal rukun qauli teh babacaan teh kedah kadangu ku cepi nyalira. Jadi teu sae upami umi kungkul tarik teuing teu kenging dilarang, bilih ngaganggu ka batur anu gigireun urang. Rukun qauli kahiji Allahu Akbar. Oge kamari parantos kabahas Allahu Akbar teh kedah ku basa Arab, takbiratul ihram teh kedah ku basa Arab nyaeta bacaanna Allahu Akbar. Teu yang digentos karena bahasa Sunda atanapi bahasa anu sanesna. Eta parantos kabahas dina bagian kahiji. Rukun qauli anu kaduanya eta ngaos Fatihah. Fatihah jadi rukun dina rukun salat. Mawi aya keterangan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Teu sah salatna pikeun jalma anu salatna teu maca Fatihah atawa maca-macana mah ngan teu leres macana gitu. Dina maca Fatihah sami eta kedah dibacakeun, diucapkeun sing kakuping ku cepea urang masing-masing. Tarik teuing teu kenging upami urang nuju berjamaah teh kitu janten makmum teu kenging tarik teuing bilih ngaganggu ka batur. Janten aturanana minimalna supados kadangu ku cepi urang sewang-sewangan. Sakumaha tadi maca-macana mah Fatihah dina salat teh gitu. Ngan teu leres macana nyalahan kan dina aturan maca Quran teh, maca Fatihah teh sakumaha kauninga tasdidna Fatihah teh kan aya 14. Nu 14 eta kedah diraksa. Teu kenging aya anu dibuang salah sawiosna. Dina lapad bismillahirrahmanirrahim bae upami teh mah ngaoskeun lapad bismillah. Bismillah takan eta ilang tasdidna. Bismillahirrahmanirrahim. Kumaha tu kedahna? Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Mawi pepeujeuh di mana-mana urang ngadidik urang kali, mapatan urang kali sing dibiasakeun ditumankeun eta urang kali teh leres ngaos Al-Qur'an. Sapertos pilih kajantenan sapertos kieu mandu maca bismillah. Punten. Bismillahirrahmanirrahim. Teta terus sing jelas Bismillahirrahmanirrahim. Janten aya keterangan malam ya'rif syarra yaku fihi. Di mana-mana jalmi teu terang kana awon bakal tumiba dina kaawonan. Nawi eta terkadang tina akibat teu uninga oge tina terkadang katutumanan ngaosna sapertos kitu. Oge kajantenan ngaos Fatihah teh sapertos kieu. Sanes kajantenan bilih gitu bilih. Bilih kajantenan sapertos kieu. Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi suara teh semillah kadebana sing jahar sing jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Tekin semillah. Kata Nabi bilih kajantenan sapertos kieu. Bismillah tak aya seman. Bismillahirrahmanirrahim. Taya lahan-lahan atau nabi kelepatan dina ngaos Fatihah. Sedangkan kan ngaos Fatihah teh jantan rukun dina salat. Di mana-mana teu maca Fatihah, maca nama ngan salah, eta kan la salata liman lam yaqra bi Fatihah dari kitab, termasuk teu sah salatna kulantaran salah dina macaana. Oge ngarupakeun anu sangat rawan kana kalepatan dina ngaos Fatihah kan kedah leres makharijul hurufna wa qawwal ibtida'na sifatul hurufna. Maksud makharijul huruf teh tempat keluar huruf sing leres gitu, upami hamzah ti mana, sin ti mana, kha ti mana, shad ti mana. Tah eta kaya kapaeun insyaallah. Tah sapertos kieu bilih kajantenan janten ngaos Fatihah teh ari lagu-lagu waso, tapi dina salami eta aosan sabacaan sababaraha renghapan. Sapertos kieu janten rawan kalepatan dina nalika kadang-kadang urang rusuh macana sapertos kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tah jadi napas anu nuju kalebet nuju ngarenghap diitung bacaan. Katos penginten. Sapertos kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tah eta teh ngarupikeun kalepatan dina awasan Al-Qur'an utami di dieu anu dibahas surat Fatihah marge janten rukun dina salat. Di mana-mana lepat ngaos Fatihahna teu sah salatna. Kang sementawis eta pointen anu tiasa kadugikeun insyaallah sanes waktos tiasa tepang deui.